Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin anu dipihormat, khususna rerencangan anu kusim kuring dipika hormat. Langkung tipayun hayu urang sanggaken puji sinaring syukur ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos maparina nikmat ka urang sadaya, sahingga urang tiasa riung mampulung dina dinten ieu. Nagara urang teh nagara anu beungharku sumber daya, jeung kagelisanana geus tipikawana pisan nepi ka mancanegara. Urang kedah syukur ka Gusti anu parantos masihan kasempatan pikeun hirup di negara urang tercinta Indonesia. Kuring miharep urang salaku mahasiswa Indonesia hal ieu oge hadir dina ngajaga kaendahan negara urang. Mimitianti hal-hal leutik seperti ngajaga kebersihan lingkungan sabeudeureuh jeung ngajurung sakumna masyarakat pikeun ngalestarikan keanekaragaman hayati ku cara henteu ngarusak atawa ngalakukeun rupa-rupa hal anu bisa ngotoran lingkungan endah ieu. Henteu ngan ukur dewasa, tapi urang salaku mahasiswa oge tiasa ngajaga negara ieu hayu urang sabagai mahasiswa Indonesia hayu urang aktif dina ngalestarikan nagara urang. Sakitu biantara anu tiasa abdi sampaikeun, mudah-mudahan biantara abdi dina ieu tiasa janten motivasi kanggo urang sadayana. Kurang leuwih kuring nyuhunkeun dihapunten. Sareng hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.